Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejar sareng pamilon anu simkuring dipika hormat, sata acana, hayu urang sami-sami panjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos masihan nikmatna ka urang sadaya dugi ka ayeuna. Teu hilal shalawat sareng salam urang sanggakeun ka Nabi urang sadaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepangkeun wasta simkuring Muhammad Askan Nofriansyah di kelas 11 MIPA genep. Simkuring salaku panumbu catur tegila ngaturkeun nuhun ka para pangjejar sareng pamilon anu parantos hadir dina ieu kasempatan kanggo ngadiskusikeun ngeunaan kahirupan di masa pandemi. Kukituna kanggo mungkas waktos hayu urang ngabuka ieu acara ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejar sareng pamilon anu simkuring dipika hormat, sata acana simkuring bade nepangkeun para pangjejar anu bade ngadugikeun kamandangna ngeunaan kahirupan di masa pandemi. Nyaeta Bapak Aan sareng Bapak Noris salaku guru di SMAN hiji Majalengka. Sumangga ka Bapak Aan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Aan anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun kamandangna Bapaan, dina zaman pandemi sapertos ayeuna, urang sadaya kedah tiasa antisipasi ulah nepi ka virus ieu nyerang ka diri sorangan. Kukituna urang sadaya wajib ngalaksanakeun protokol kesehatan. Cara ngalaksanakeun protokol kesehatan anu leres nyata ngagunakeun masker lamun bade kaluar, cuci tangan rutin, kudu sadia hand sanitizer, social distancing, jeung sajabana. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun ieu sawala. Anu salajengna ka Bapak Noris dihaturanan ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Noris anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun kamandangna Bapak Noris, salain ngalaksanakeun protokol kesehatan, urang oge ulah kumpul-kumpul di tempat anu seueur jalema. Kukituna pamarentah ngaayakeun sistem PSBB. Sistem PSBB oge kudu urang laksanakeun kusabab keur keselamatan urang sarerea. Urang tiasa kaluar ti imah, tapi mun aya kepentingan anu teu tiasa ditinggalkeun, tapi tetep ngalaksanakeun protokol kesehatan. Salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo para pamilon anu bade tumaros. Hatur nuhun ka Faizal anu parantos ngadugikeun patarosanana. Eusi patarosanana kurang leuwih nyaeta kusabab ayana sistem PSBB, kegiatan diajar dilaksanakeun online atawa anu disebut diajar daring. Kakurangan ti diajar daring nyaeta materi hese asup kana pamahaman kusabab kurangna interaksi antara guru jeung murid. Jadi solusi nu terbaik nyaeta sumangga ka Bapak Aan anu bade ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Aan anu parantos ngawaler patarosanana. Eusi walerana nyaeta sistem daring dilaksanakeun kusabab ngalonjakna jumlah Covid di Indonesia. Kukituna sistem daring dilaksanakeun keur keselamatan urang sarerea. Jadi eta solusi terbaik kanggo ayeuna. Para hadirin sadaya, karaos acara parantos rengse. Urang pungkas wae acara ieu. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun ka para pangjejar sareng pamilon anu parantos masihan waktuna kanggo acara ieu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.